crispy. Malihat teh hijian harga teh mung 2.500. Barang dibalogeun teh alas sieusina aya sawa 5 tumak barudak. Aduh kayaknya si Mang mere hayam teh kotun kelobak kitu jeung tulang-tulangna. Maju saeutik teh tukang lilidian cenah tah. Barang ditanya teh sabarahaan Bu 2.000-an, 3.000-an, 1.000-an ge bisa neng alas ya Bu mun murah-murah teuing. Istighfar 50 juta kali barudak kita mending ngeunang-ngeunah teuing. Ya Bu, tinggal ikut ngeberdendang sekami ge. Sabulanna teh tukang martabrak telur cenah tah. Malihat teh sasiki harga teh mung 2.500. Ah si kami mah 2.500 teh endogna hayang 25 kintal bisa teu mah. Nya bisa tuh neng asal endogna ngedog sorangan juk di imah. Ditanyakeun usus nu kieu mah ngeunang. Jejer liasina teu wawaduk ha. Teh mending ngeunah pisan. Sabulanna teh tukang kentang goreng cenah teh. Aduh kan ya si ibu meret kentang 3.000 mun lobaknya teh sakalian aja kebon-kebon kentang na Bu. Sabulanna teh tukang cireng racing cenah teh. Lain cireng racing